budak leutik jadi imam, makmumna geus darewasa geus baleg. Di mazhab Imam Asy-Syafi'i eta salatna makmum jalma-jalma anu geus baraleg, imamna budak leutik, salatna sah di mazhab Imam Asy-Syafi'i asalkan eta budak leutik geus hideng, geus mumayyiz, bisa ngabedakeun mana hal anu baik, mana hal anu buruk, bisa ngabedakeun mana anu hade, mana anu goreng. Salajengna eta budak leutik ngarti kana syarat sah jeung rukun salat. Sakumaha keterangan dina kitab Al-Fiqhu Alal Madzahibil Arba'ah karya Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri dina juz kahiji halaman 370 hiji. Di palihandapna aya ibarat asy-Syafi'iyyatu qalu, ulama di kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i mereka berpendapat ya juzu menang naon iqtidaul balighi ngamakmumna jalmi anu geus baleg bisobiyyi ka budak leutik, syaratna budak leutik al mumayyizi anu geus hideng. Tur eta budak leutik ceuk para ulama kudu ngarti kana syarat sah jeung rukun salat, teu padu pasehat wungkul, teu padu katalal Quran wungkul, tapi kudu ngarti syarat sah jeung rukun salat. Fil farodi dina salat fardu, rek salat lohor, salat asar, maghrib, isya, subuh bebas, mangga rek imamna budak leutik ogenan. Illa fil jum'ah, kecuali dina salat Jumat. Dina salat Jumat mah payu syaratu ayyakuna balighan, disyaratkeun si imam teh kudu anu geus baleg. Idza kana di mana-mana bukti saha al imamu imam eta min dimnil adadi tina kandungan bilangan alladzi adad la yasihu anu teu sah ieu adad illa bihi angin kalawan ieu si imam. Disyaratkeun imam salat Jumat kedah ku jalmi anu geus baleg teh tatkala si imam eta termasuk bilangan syarat iniqod Jumat. Artina si imam termasuk bilangan anu 40. Jadi 40 teh jeung imam. Tah lamun kayan kitu imamna kudu anu geus baleg, teu meunang ku budak leutik. Paingkana lamun bukti ieu si imam eta zaidan ngaleuwihan anhum ti ieu adad jamaah soha mangka sah naon ayyakuna yen tak kabuktian ieu imam eta sobiyan budak leutik mumayyizan anu geus hideng. Lamun bukti bilangan nu 40 teh luar ti imam, tah maka sah-sah bae eta budak leutik anu geus hideng, anu geus mumayyiz, ngarti kana syarat sah jeung rukun salat, sah-sah bae jadi imam. Sabab eta budak leutik nu jadi imam henteu termasuk bilangan nu 40. Balikta leuwihna tina 40. Ngan tetep meskipun sah budak leutik jadi imam dina kaayaan salat Jumat anu nembe, si imamna henteu termasuk bilangan nu 40, atawa budak leutik jadi imam dina salat anu 5 waktu dianggap sah, tapi tetep disebutna ku para ulama khilaful aula, nyulayaan kautamaan. Da tetep nu paling utama mah lain budak leutik nu jadi imam teh. Sanajan geus baleg, sanajan katalal Quran. Nu jadi imam nu paling utama adalah anu geus baleg, lain budak leutik. Pangna kautamaan anu geus baleg muraatul khilaf, menjaga perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sabab ceuk mazhab anu tilu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali teu sah dina salat naon bae budak leutik jadi imam. Walaupun budak leutik geus mumayyiz, geus hideng, ngarti kana syarat sah jeung rukun salat, malah mah katalal Quran, pasehat bacaanana, tetep ceuk mazhab anu tilu mah teu sah budak leutik jadi imam. Tapi di mazhab Imam Asy-Syafi'i sah-sah bae. Sakumaha hadis riwayat Imam Bukhari, kana Amrun bin Salamah ya ummu qaumahu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amrun bin Salamah jadi imam makmumna kaumna anu geus darewasa, geus baleg.
Ieu teh terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibnu sittin aw sab'i sinin. Nu padahal yuswana akarak 6 tahun. Riwayat nu sanes nyebatkeun 7 tahun. Hadis Bukhari ieu anu dijadikeun landasan mazhab Imam Syafi'i ngasahkeun budak leutik jadi imam salat makmumna jalmi anu geus baleg anu geus dewasa dengan syarat jeung ketentuan sakumaha anu tadi dicarioskeun. Mugia manfaat wallahu alam bissawab.